Ren, naon? Orang teh minta tulung ka maneh. Minta tulung naon dia? Orang teh lapar teh Ren euy. Lapar sama Kak Uing. Madang atuh. Panan orang teh di imah teh oke jo Ren. Di imah maneh aya kejo weh. Hei, kejo mah aya. Ngan udah dengeunana. Duh, orang boga ide Ren. Kumaha? Amun orang nyolong lauk. Terus lauk nanti diasakan imah maneh. Bisa mah bisa. Kan? Lamun ditanyakan ku bapak orang lauk di mana kumaha? Boloho sia mah tolol. Amun heuh eta ditanyakeun ku bapak maneh, laukna ngomongna ti lebak, apa ti solokan gitu, apa ti ranca. Bakat sia mah. Sama gua kaera nih. Geus mah lapar ka aing minta kejo deui. Nyarekan deui. Ren, hidup dan mati orang teh aya dina roti ieu Ren. Ieu mah gojali kunaon sigana keur mimpi hot sia. Anjir. Kenaon sih dia? Emang kunaon? Yalah. Aing capek keneh. Diuk sih dia. Embung sidik perkosa. Sia teh nganggap lalaki naon ka aing teh. Aman di aman. Aman atuh. Da aing normal. Ya. Bieu teh aing teh ngimpi di dituna teh poek. Poek? Saking ku poek-poekna teu katempona naon tah. Terus we lempang teu puguh arah. Nepi ka lompat urang teh ka mana daek. Nepi ka jauh di dinya. Angger we masih kena poek. Cik kira-kira artina naon? Artina teh emang ketemu batre. Jadi be poek. Deui mah mun eksare mau batre, amun teu batre minimal HP lah. Jawaban sia leuwih poek bagi aing daripada ngimpi aing. Eka mana mang? Rek neangan batre keur nyaangan beungeut sia. Tata no. Geuh angkat atuh bisa kabagdan manten. Ojo sakieu mah. Ieu laukna mending digoreng apa dibeulem Ren? Lamun cek urang mending keneh dibeulem gi. Cek urang mah mending digoreng Ren eta laukna. Sabab amun dibeulem teh loba sisa-sisa debu, areng karena itu Nen. Kan eta teh dapat mengandung karsinogen anu bisa menyebabkan kanker Ren. Atuh sing digoreng ya sarua bae, gi. Minyak teh bisa menyebabkan mengendap di sini teh di usus. Iya, eta teh bisa menyebabkan kahiji kanker tuh, stroke gi. Duh, terutama mah kolesterol teh gi. Aduh, ribetnya euy. Kala. Tapi amun dipais ngeunah gra Ren. Mun dipais ge leuwih ribet deui gi. Kudu ngalah sarabungna bahan-bahanna eueuh. Encan sajana pan dewek sinengis kencot lin. Heueuh nama kencot. Ayeuna nama kieu wae. Cek urang. Kumaha lamun eta lauk teh digoreng? Digoreng sing nepi ka garing supaya rasana nikmat, jaba bauna seungit. Ngan ulah didahar. Jadi di mana maraneh dahar, tuh nyiuk sangguna. Nya, tuluy eta lauk anu lada ngagoreng teh digorekeun dina hareupeun maraneh. Jadi di mana maneh engke dahar teh bari ngabayangkeun seolah-olah maneh teh keur dahar lauk anu eta. Aman. Tapi bener Ren euy. Ide bagus eta euy. Tapi meureun laukna mubazir mang. Tenang.
aya Amang. Jadi di mana maraneh beres dahar, eta laukna di dahar ku Amang. Beres. Cemerlang. Pinter oge mang ieu. Tapi mang, ngomong-ngomong ya, pangajagaan kan iya bisa aya jamana ka dieu. Tenang. Aya Amang. Maksudna mah mang, bisa nu jamana ka dieu ngabogana. Apaan geus di dieu? Pak. Aya naon sia? Urang dipalak, Pak. Kusaha? Mang Gojali. Naon sia kok jale? Palak anak aing. Sabar, Mang. Sabar, lain itu ceritana Mang lain. Teh aing preman. Iya. Sabar Mang, sabar. Jadi sabenerna ceritana lain kitu. Eta budak dua teh lain dipalak. Ngan ieu teh caritana panjang. Ieu kira-kira di Bandungan moal ieu. Sok di Bandungan ku aing siap. Jadi caritana teh kieu ieu teh. Jadi kieu awal mulana teh. Jadi ieu budak dua teh lain dipalak. Ngan kuring teh sabenerna henteu tega. Ningali budak dua ieu keur ceurik. Ceunah mah ngakuna teh kalaparan. 7 poe henteu dahar. Naon sia Reno? Aku can madang 7 poe. Kapan sia teh madang teh beak 2 piring. Nyak-nyakkeun aing madang ge Allah. Sabar Mang. Sabar heula tiiskeun heula. Ieu dongeng teh acan rapi. Ieu. Sok teruskan. Nu matak sabar heula, tahan heula ieu can rapi ieu. Tah, ku kuring teh disedek-sedek. Kunaon atuh ujang teh nepikeun ka 7 poe acan dahar. Ari pokna teh cenah da kumaha, kuring mah boga bapak jalma kere. Jalma teu gableg. Jalma ngedul. Jalma teu boga gawe. Aduh, ngomong gitu sia Reno. Ngomong naon sia? Ngomong aing jeung ngedul. Jeung kere. Jeung tara gawe. Kapan sia teh hirup teh digedekeun teh ku aing sia teh. Aing gawe ketiba baranting sia teh. Ulu dijieun suku dijieun. Ulu aing teh. Ti isuk tapi ka dur magrib aing teh. Melan sia teh tapi ka segede kieu teh. Ku aing sia teh. Ampun baik ngaku nama Pak. Bedakeun naon masalahna? Sebenarnya mah urang teh lain dipalaku Mang Gojali ieu. Tapi urang teh nyolong lauk Mang Gojali. Terus kok teh.